sok atuh. Tidak leueut lah. Naon atuh kieu deui ah. Aing mah. Naon deui atuh da. Di warung lotek menyak kieu deui we aku kudu aya nu aneh-aneh. Tah. Ai mang awet teh ge. Atuh geuningan. Tadi saya sahanya kalau nu kangen we saya teh kitu. Kalau beak 2 piring ya lotek ya. Obatin mah eta. Erek geja lu lotek di mana kan? Di mana kamu? Ngadon itu. Ngadon. Oh, nasir cai nya. Cai. Nya da sok sering aya nama awet teh ka dieu. Duh. Mun sok GR ka abdi mah. Da eta kopina mun amis. Komo deui teu pas ngabiraraina. Laras. Kohal teh. Aralisin awet ah. Bondan. Wah. Naon. Menawi teh ais poe nyeret kieu baksa kudu ngelehan ka ngora kolot dibaliknya ngomong teh. Ngelehan ka kolot maksudna mah ngelehan ka kolot. Cek kumaha? Eta biasa we nyungkeun eta tah anu biasa geuning eta. Nu ieu sok badangan heula teh. Sanes lain eta. Naon? Eta nu amis nu sok api-api. Naon? Eta imutna. Kita sudah serius ya. Naon kita agak kita. Tong kitu mah caca ngaranna ke ikhtiar ya teh. Dan urang ge atuh hayang sarepetan. Kitu taut si Aki mah ngerakeun. Sing bersaing teh atuh ki urang emang caca mah sok teu ngarti. Yo, geus kolot kieu mah menang kolot umur mah nyai. Nya. Ya tapi aya nu handapang ora wae. Yo hayang camurun. Aduh. Kira-kira wah biasana aya mangawut mah obrolan teh sok rada munal ya teh ya. Enggak biasana mah sok cik atuh. Ut boga padare naon ieu teh ya kira-kira yeuh bari ngopi we ya mah. Naon atuh mana coba teh sebenarnya mimiti atuh itu. Alah, benar teh naon wae atuh dah. Ngesila jadi kucing eureun, jadi dukun eureun, payunya rek eureun deui. Payunya. Atuh dah. Ku teknologi mah nya. Oh, teknologi emboran. Zaman naon teknologi HP geus udah ganti wae. Mana mangeur we komunikasi teh angeur bibir jeung bibir ge teu pira nih mahal. Ya mahal atuh komo antol mah. Abdi ka hoyong? Wow, jadi nyambung wae di ya. Aing kamari can coba, aing jeung aku mah. Kan ka istighfar tah tingali Aki tah. Tah ieu ge. Kolot kieu ge aing mah Aki mah ya kieu teh anu. Aurah caya Aki. Kamari teh naon rek bahas naon komunikasi teh naon cenah tadi teh? Lain ieu mah sok ningalikeun batur mun komunikasi. Teu kabeh ge komunikasi da ngobrol ge. Komunikasi ngobrol teh komunikasi. Benar. Kan bahasa sok beda-beda nya. Ieu mah saya sok cara ka arti ieu mah cek urang kitu urang Sunda. Ai urang kosakatana ABCD dasar luas Sunda ge ngan pada ngogituan. Mane mah ngarti urang luncat we tong waka ka Indonesia tong ngomong harilan. Sok ngomong teh pang tong topak ting tong pamai. Siap. Hap kan urang mah hap. Pada sihap. Nah, itu hap popoe. Aduh. Sabta kopina. Kena tuh. Ngobrol cerai ya ti koroyo. Kopi teh beureum ieu nya aneh. Aduh, teh kade dah. Halal dan urut teh halal do. Halalun jamiun. Halal tuh buan kieu mah. Ai mah cai naon. Tah ki mah daun kawung we lah. Lieur teh ya daun kawung ya daun. Zaman modern mah dibungkus. Geuningan aya itu. Ieu mah kada sabagi yo mah yo. Sok atuh aki heula lah. Cik ah. Kawan dia aki teh. Alah. Sok aki. Aki gaya kalau jipo euy. Eleh we urang barek bisa mau poe barek ku. Balamnya euy. Nya tuh ki komo menang penta gratis mah nya. Mun coba. Ieu teh wae naon teh nyaho wae. Nah, nya kumaha? Kira-kira tak kitu teh. Tadi teh pan ieu teh
konsen karena komunikasi mah awet teh. Kan aki kelanya ada antosana. Sok. Ya aki mah rek mojo ka dieu rek ngadeukeutan aing. Eta suguhana aki engke dibayar eta bagian toel kitu. Ih, aki teh ampun deui mah ya. Can urang ngaganggu heula. Urang ngobrol heula atuh aki mah teu. Ieu miah mah moal nyamung ka aki mah moal. Naon Mang Jal naon? Henteu ieu. Duh, teu dok di ekos teh benerkeun tuh ai. Naon mah Ca? Eta ieu ngagobros. Kumaha tadi teh? Nya lain urang beda. Apakah emang urang cek batur ke meureun aneh bahasa urang teh. Cuman nya kitu teh ana urang umum teh jeung batur ai Sunda kitu teh jeung Indonesia jeung Inggris ada ngeunah keneh urang kan pedah ningali mun Thailand mun hap-hap becup up naon atuh bapak ai tong tamping tong pikeun ka kailmuan lagi keur baheula tah keur babaturan boga dukun paranormal terus aya mun urang mah amalan meureun Sunda mah hari ieu mah aya bahasa Thailand tapi bener Mang Caca manya terjadi da urang pun guru mah nya ngabohong pun guru teh da guru agama ieu teh kungsi ngalaman keur boga babaturan urang Thailand cenah kitu nya manehna resep dina nya kitulah perdukunan ka kitu nah dina teh aya towe lahaing hap tong ting naon aya kikituan bahasa kitu deh tah bener Mang Caca ngageber tah naon ngabar maksudna meureun eta teh nyantet mirim santet kaca teh ngageber Mang Caca pun guru nya ditakut spesifik atuh da guru da nyatakeun bisa kitunya da koloteun amat berarti berkomunikasi tatanya meureun ting jina meureun kitu bahasana jiman nyaho bahasa meureun urang ngomong meureun kalbu ge meureun nyahoeun kadang teu ngalewihan Gusti da masih nyaho meureun boga bahasa sorangan nya ieu mah model kitu nah urang bahasa teh umum teh ngan pedah teh di Thailand teh kan ka hop tang ge sugan teh di urang pan jadi kaulinan budaknya tong tolang nangka kaulinan bapak teu beja ajaib ai cekuring mah kieu ai dina konteks komunikasi mah pan ari bahasa teh salah sahiji media alat pikeun berkomunikasi benar setiap bangsa neangan carana sorangan-sorangan dina ngabentuk bahasa kukituna bangsa nu cicing di Eropa meureunan nyeun bahasana ku jadi we bahasa nu di Eropa naonnya bahasa naon Nordik naon lah nu karitunya bahasa Inggris bahasa naon lah gitu bajak laut Nordik anu cicing di Asia nyeun bahasa sabab ku bahasa alat komunikasi anu pang simpel-simpelna ai baheula mah kan ngomunikasikeun banyak hal teh ai kudu gerak wae mah aya nu teka aya anu teka gambarkeun jeung teka tepikeun da sabab ari komunikasi mah pan kumaha carana menyampaikan pesan kepada pihak lain pan gitu meureunnan kalayan kaharti meureunnya kalayan yang kaharti ku anu ditujuna gitu eta intina komunikasi mah nya meureun sancan ayeuna bahasa mah ka oge ku gerak meureunnan ku bahasa monyet cek bahasa urang mah tah gitu ari bahasa berarti meureun namun ieu mah nganjang urang ka zaman bahula mun teh bahula zaman batu tapi tepikeun kapan lamun teh nama ieu urang bahasa logikana lain bahasa agamana bahasa logis zaman batu meureun teh cenah sisi teori Darwin ya ge meureun baheula nya jelema monyet teh urang teh namun eta teori Darwin bener aya baheula mentara ngomong zaman batu ngomong kumaha jujo anakan sudah kieu kumaha ieuna urang kitu nya nya jadi penasaran atau ngodegan nyeun budak emang bener kan kita bener eta bisa kumaha sok carana eta teh kudunya carana kumaha eta sok nya teu pupu aya nama kan mama urang kitu nya mah nya jadi beuteung beuteung lapar ai baheula kumaha carana kitu nya ujug-ujug jadi budak tah ai balik ka dieu mah makana lamun logika kurang diudag mun pikir teu kujikir bener percaya mah ya tungtung tibatan lagi ngadon gelo paeh manten Darwin ge pan bener ayeuna urang nyeluakeun Nabi ada nya akhirnya jadi jeung teori evolusi monyet teh berarti urang aya buntut 2 ekor teh nya urut buntut baheula cenah tulang ekor asa heuh kamohalan itu kan eta ku bahasa heula bahasa peribahasana Adam jeung Hawa pangisna berbeda versi kumaha panatikana masing-masing nah biasana sok beda-beda ai logika nama lamun terus logika lama ieu mah lamun nyokot Darwin we lah ulah nyokot ka mana ieu mah da urang mah semu ieu teh lah ngobrolan karana di warung aya tuh buru atuh teh atuh ieu hayang lo teh setting bola bala tuh
ieu keur kagok. Kalau ganggu ngacaca keur kagok. Bener di kaki. Kita nyumput di anak. Naon eta? Ih nya keur kagok yang goreng pala-pala. Ih meni sok naon atuh. Ari si Aki teh keur naon di handap eta? Ieu mendarikeun gasna logo regulatorna. Mana wae itu. Oh bener tuh. Ya bener-bener ganti keur naon. Oke, sambung deui kalau eta nyata kitu. Jadi ari bahasa mah di urang nya bahasanya jadi umum meureunnan kitu. Da umumna di Sunda kieu ku bahasa Sunda tah ieu diaranana teh gelas. Gelasnya ameh ketika orang ngomong ka batur ngagambarkeun pek nepikeun pesan soal gelas. Nah, ieu anu diajak ngobrol teh bakal nepi pesan orang teh kagambarkeun nanya gelas gitu. Aya lamun di Sunda gelas naon? Naon aya gelas di urang? Cangkir. Nah, ayeuna teh cangkir mah kudu aya culian. Oh, bener nya. Tah Naon gitu. itu centong. Tah centong. Siu. Bahasa Indonesia benernya naon baheula nyuk. Apan aya atupan baheula. pan aya homonim pan baheula teh. Jadi meureunnan di urang baheula nya makena teh naon geuningan bahasa Sunda mah baheulana teh tah kawas tobas, istilah tobas. Aduh, Tobas pengawasan. Kadang-kadang ngomong aduh tobas teh alas dahar. Sok geura nobas. Tah eta tobasna cenah gitu pan. Ayeuna mah kurantaran geus kasarepan ku bahasa Indonesia jadi sok alasan. Sok atuh geura ngalas. Nah gitu baheula mah tobas istilahna teh. Nyambung sugan teh mode urang mah meureunnya Sunda mah ingetna da urang teh da diajarna jeung kaki-kaki wae deh. Mode cangkir meureun dikiratakeun meureun dicangcang bari mikir. Wah heueuh meureun teh. Tah eta teh kirata teh aya hadena aya kita kamonesan urang teh berarti. Oh bener eueuh jeung lain mah kaca. Keur ngajelaskeun eta konsep gelas cangkir dicangcang naon cenah dicangcang bari mikir dicangcang bari mikir naon gitu. Bener oke cangkir kadang memang teu kaharti deh baheula meureun ngobrol jeung aki-aki teh kade-kadekeun mah da bahasa umum baheula bahwa silokakeun mah bahasana ge pabulit baheula mah Sunda teh loba pisan suka katana ditambahna dikiratakeun ieu atuh beuki deui ayeuna geus sapikir Gusti ningan loba aca wasana teh ningan tepira tina heuh bahasamu aduh tah eta di urang teh kamonesan orang bahasa Sunda mah salah sijina teh. Jadi bahasa Sunda mah bahasa rasa. Bahasa rasa lain. Bener. Karya kata-kata anu sebenarnya mah. Kamari we ngobrol ye. Budak menang kaulinan teh mainan bareng kitu nya salah satuna teh kecoan. Anu pasir teh geuning. Pasir anu warna pink, warna bodas, warna eta teh pasir magic cenah aya gambarna tina stiker teh kudu dibukaan tangke misalna teh gambar huluna gambar koneng tah pasir koneng teh kadinyakeun awurkeun ke rapet jadi engke teh membentuk gambar anu berwarna-warni si pasir teh tah keur nyopotkeun stiker eta teh bahasa urang mah aya nu merenah disolekatkeun ya coba tadi dicoplokeun dicoplokeun si dipasang pasang coplok gitu tah kesana rasana teh ai disolekatkeun masih suatu benda karasa teh nyolek jadi karasa benda teh pasti ipis pastinya aya rasa gitu bahasa rasa golomong ngagolomong teh berarti melalui sebuah lobang karasana teh nya kebayangkeun teh gitu jadi bahasa Sunda mah aya kamonesan teh kitu tah dipikeun ka jorang-jorang na ge ningannya sok aya ningan tapi punten ieu nya ada memang aya eta teh ai momok bahasa Indonesia na kan pernah dibahas iya bener eta mah anu tina centong teh jadi momok masyarakat teh bener eta mah yang menakutkan teh nya momok masyarakat teh mun cenah mah bari bahasa teuing dijelaskeun masih cek bahasa ke SD ya ge inget keneh na kamusna cenah eta teh setan maksud setan teh saya gitu paham udah meureun keulin wayahna mun nyaritakeun eta pada saat harita mode aya momok jadi mode momok meureun na pedah tepira tina o jeung tina e terus kana i pada teh huruf-huruf anu non konsonan vokal teh vokal tina eta dan ngahirupkeun mah eta nama
Sana bisa loba ada nyambung ka itu kadang yang bener ieu obrolan itu intinya bahasa apa intinya ge urang contohna we dina kecap keterangan kecap keterangan ya bahasa Sunda bahasa rasana teh torolong. Nah, torolong karena naon biasana? Torolong teh lompatnya. Oh, lompat. Kan karasa torolong. Bejeung nadana ge kudu torolong tong. Torolong. Nah, teu menang kitu meureunna. Torolong mana lompat atau terleng mana lompat. Oh, mirip ieu ka saperti ieu. Emang ieu heureuyan oge teh. Belewek. Ngahuap. Belewek. Padahal belewekna sorangan eueuh artina sama mun eueuh daharna. Mode ieu mapai susukan jut turun mingan sabaya. Geus kana kitu na deui. Saha dan memang bahasa anak gitu. Bisa dikukumaha deui kadang ku abdi gitu. Benar. Mapai susukan jut turun. Nya. Kan maksudnya teh jutna eta teh nah jut beturun gitu. Jut turunnya. Turun. Da mau amun asa ada asa bakal jangan lamun jut naik. Bener oge dingin nahanya. Atawa jut dahar manya aya naon? Tamun amun dahar teh pan am. Jadi menggambarkeun gestur gitu tah jadi eta tah. Sempus datang deh. Kenapa teh? Naon ieu asa rame kieu? Geus off. Oh, Nya eta rekaman. geus. Eta dasar Den Ganur ya. Nah gitu. Pan tadi teh saya teh tek boka. Dongeng Ganur rek datang. Ganti wawalas. Terus? Eta mah geura Sugante. Sugante mang cacak geus di jero. Tang ada sama teh tadi di dieu pan acan jadwalna atuh. Pan jadwalna teh jam 2. Saya teh setengah 1 geus tepi ka jero studio. Euy, Mang cacak eueuh. terus? Ayo dicelokan ku Den Ganur dicelukan saya teh. Nah, terus Mangkus ado naon dicelukan? Eta kalaka di taman cetan. Aduh. Ayo. Saud, damang. Aduh. Kieu biasa da kuli suara mah kieu ya. Gaya ayeuna. Kuli suara. Tukang mencet nya, aing mencetan mah eta mah kapaksa. Dunungan di tanah. Aduh. Coba mun mencacan di tanah aing mah sangeup. Tong gitu kos ya urang teh kieu ge juru dongeng mau diajakan siang ge mah. Diralat. Engke dicek di pencetan sok. Ping pade Itu di warung era. Mangkus. Cai. Damang. Cek atuh ngalotek deui. Mung kamari oge ada teuing mulas alah. Cengekna abdi ada teuing atuh. Nyapan harita cenah ngomongna hayang lada. Terus kitu pada teuing kitu atuh. Geus sok ngobrol teruskeun atuh. Keur ngobrolkeun abdi teh. Biasa ngobrol ngaranna ge atuh di warung. Nah, ieu pan geus saya kan geus rek balik kana bagus beres tadi ge dongeng anu ka 3 tadi teh. Oh. Ada can masuk saya mah nya. Acan, wa ucam tadi tang si Sora jeung si Supina. Mana si Supina? Sebalik. Oh, Kan Kang Gus bisa ngan ngadongeng nya di mana di dongeng teh. Yo, saya teh sebenarnya mah lain tukang jeru si Sora. Terus Kabeneran kan ieu teh Mang Caca teh tetangga saya. Nyingkireun ka imahna teh. Neangan keur ngesian pokal. anjir, enggak. jadi baheula teh kan basa keur mitian yen dongeng teh. Saya teh neangan. Aya tetangga wing kita ge. Heuet ye. Heeh, kitu tah. Harita saya teh keur balik main bae jeung barudak. Gagah. Atuh ngasuh. Barudak eta barudak PK diasup ku manehna. Sugante urang anak asuh anak yatim. Naon we nu kegiatan nu positif. Benar. Ditawaran. Ditawaran cenah main itu ngesian vokal cenah keur dongeng Sunda. Gagah. Saya teh suara saya mah kieu Mang Caca cek teh ciga nu eungap. Halus. Kira-kirana kapake moal kitu. Nya ku saya teh didatangan ka studio Capruk Radionet. Ari teh bisa cenah kapake cenah cek Bu Siska teh tah. Aduh, gaya. Apa Bu Siska aut?
pernah ningali dan gelis teh. Gelis usis kamar tuh. Kita geus eta kumaha? Sok atuh teh. Tah kitu. Nah gitu. Nah, jadi teh sempet hari teh urang geusian Geusian sora maut nya ke alhamdulillah bari ngumuli bude Sunda. Dongeng Sunda teh gitu. Naik. Harga ieu naik atuh mangkos ieu. Naik harga teh gitu. Engkos mah kamari oge di tetang MC pan geus ngam MC. Aduh naon memang congkok. Lain. Eta acara sunatan nge-MC-an. Hiji. Aduh gaya. 2 3 Kira saya sama dokternya tuh gitu. Bisa. Gitu gitu. Semua beda gitu. Akhirnya saya tak aku disebut tilu teh. Aduh. Bener manuatnya ieu. Oh dirancak kalong teh sultan didinya. Aduh. Gaya mangkos. Syukur mangkos. Ya gitu lah. Sok karobori. Wing rek kita rek hala ieu. Bala-bala itu nolnya. Sok teh aya misro, aya eta goreng pisang sok. Dan dibayar ke Mang Caca lah. Alam. Aduh. Lah, hampir kebesekan ya. Kayak yang geus menang ieu, geus menang pencairan. Aduh, gaya dewa. Pencairan eta mah out lah. Ya YouTube gitu. Syukur atuh. Aduh. Banyak itu tadi teh. Ngobrol lanjut itu meureun bising Mang Caca rusuh, meureun bising engke lah urang ngobrol deui atuh. Pokoknya gitunya. Ada kumaha atuh mah ayeuna keur buka tuh karunya mangkuskeun ka pura sok ingat ya Abah Suminta baheula teh. Eta teh jauh dari bahasa deui. Eta teh alona. Gus. Apa Mang Mintalin apa? Eta teh amang. Eta legenda eta teh keluarga anakku soalna kitu kabeh. Apa tukang pencet teh mu. Lain Mang Minta. Eta teh. Saya ge hareup teh ngefans ka Mang Minta teh. Nah gitu. Urang ge bisa ran. Gitu. Mang Minta teh. Eta teh saya teu nyangka tah Mangkus teh tetangga teh sageus pancakaki karek ngomongkeun Mang Minta teh amangna cenah kitu. Oh berarti payahna engku Suminta. Tadi haja meureun. Mungkin. Teuing engku Suminta. Pagura mangkus ya. Nah, heureung ngare banyo. Naon. Ente. Eta itu malah. Tah, jadi kemana komunikasi teh bahasa teh? Bahasa teh nya kitu teh anu tadi teh. Tadi loba gangguan tuh dah. Da sugan teh Caca tersasa ieu teh atuh. Ya, ieu pan karek balik ieu istirahat heula ka dieu biasa we. Eta biai tempo biai. Aduh. Mantap gitu. Naon sih? Ente sok atuh. Di kaos kendi gitu. Kendi mah atuh. Kendi mah aya nu nyungcung. Jungan mah. Biai mah awakna bulu gede, istilahna leutik ning punya teh. Aya kayak kacentet. Lain leun calai. Aya di Bali ieu mah. Kadana di hanap. Lopan bitisna. Oh, nya bener. Urang abeca meureun. Eta juara Tour de France. Lah, Caca. Emang boga studio. Ieu radio asli lah itu. Cek saboga radio, urang mah gawe. Gawe. Gawe di capruk radionya. Heueuh, ai baheula teh fungsi baheula centong ieu teh centong Sunda naon baheula teh urang ngobrol teh. Oh nya pan diasupkeun. Sikat hari taman nu panggih jeung Mang Aut teh si Kapten Ruk. Si Kapten Ruk mah hari panggih mah. Kasaya ge ngomongkeun, si Kapten Ruk teh. Si Kapten Ruk teh ngomong cenah saya arek wawancara cenah tentang bahasa ka Mang Aut cenah kitu. Da Aut mah udah baturan cenah kitu. Atuh sok dongeng mah makanya urang lupa cerita mah ieu. Ti juri kadang sok aya. Da beda ieu ge ngobrol lain ku cenah nya. Dalam arti ngobrol teh da jeung kokolot temanya ngobrol mah beda. Ngabodorna aya beda. Nya geus atuh ke urang ngobrolkeun ieu. Urang ngobrolkeun naon teh? Horor. Mistis. Bisa. Pandidinya urut dukun lain. Siun atuh ngaca lah. Berarti bener Berarti bener urut dukun. Nya bener teh dukun teh ngadukeun parukunna. Bener. Dukun teh panarosan. Panarosan zaman ayeuna mah ngaran kerenna teh konsultan. Oh anjir. Oh bener. Benernya. Ya bener. Sok konsultan pajak. Konsultan bisnis, konsultan anak, konsultan psikiater, naon atuh naranya kabeh naranya meureun. Hari teh mah disebut paranormal seperti pantes oge deui. Da mah istilahna kayak moana diwubung. Oh gitu. Paraman belah dia wubung leuwih luhur. Hubung normal. Sigana ya gitu. Lain hubung bola. Jadi parabola eta mah. Hubung mah beda deui. Aduh. Nah jadi ka mana wae? Dapat ngacapruk, urang mah ngacapruk ieu teh. Aya dari warung kopi, warung kopi mah. Oh bener.
urkop. Salam kasih eta Si Kapten Ruk. Kapten Ruk. Oke kurang tepikeun. Ayeuna mah eta keur eta keur nyiar konten, nyiar materi. Oh, syukur atuh sina ulin atuh. Ka Afghanistan. Oh, astagfirullah. Mereka wawancara ketua Taliban. Taliban aya di Garut tadi semenangkeun loba atuh gitu. Digending pemana mah. Digending aja. Si Cipeles. Talian tinu Taliban. Kan Taliban eta nyebutna ge Taliban. Aduh. Cai sabaraeun ya. Naon bae teh? Peuyeum 2, terus ieu Cikopi sabaraha? 2, jeung maut ya. Terus naon deh? Tadi nu beureum hiji cai ting naon eta? Naon tah ieu es tip top hiji. Eta terus lemper 2. Eta bala-bala opat opatnya. Wah, tadi lapar. Bala-bala opat, kopi 2, tip top hiji, ulen. Henteu ulen mah. Naon atuh tadi teh? Cireng. Oh nya. Cireng jadi sadayana 4 jutaan. Astagfirullahaladzim. Itu salah. Aduh, kebohongan. Iya mah Si Aki ka mana? Aki. Bayar si Aki karunya. Nah, geus kalau gitu si Waucam mah. Ka mana? Oh, Cik, ka mana, Cik? Terus dia aya si Waucam di dinya. Naon saya datang geus eueuh eta mah. Oh, saha tadi dia? Itu bener kan, guys? Ari anu ngopinya sareng kemayaranna saha? Teuing. Apa gegehan teh? Astagfirullah Waucam. Eta cenah cek si eta teh, cek si Uwan teh cenah mah caca nu mayarna. Oh, iya, buat tabungnya dibawa teh, bisa dibawa balik nih. Aing mah ampun aki-aki teh kadang sok pikunya kitu lah. Sok lieu. Aduh, ampun. Ini sok atuh